Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge tehilap ka bapa-bapa, ibu-ibu anu sami-sami ku abdi dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieu reungan teh singajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat mi wassalam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina. Oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, urang kudu loba nyieun kaalusan mumpung masih hirup keneh di dunia. Saestuna kabeh jelema bakal dikumpulkeun, bakal diitung sakabeh amalna, dek anu alus atawa anu goreng. Dina nalika loba amal anu alus tibatan anu goreng, insyaallah surga bagianana. Urang kudu berlomba-lomba nyieun kaalusan. Saur Allah dina Al-Qur'an, walikulli wijhatun huwa muwaliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Jeung setiap umat bogaeun kiblat tujuan anu disanghareupan ku maranehna, kusabab eta maraneh kudu paheula-heula ngalampahkeun kahadean najan maraneh keur aya di mana wae oge. Allah baris ngumpulkeun maraneh kabeh sanyana Allah mah kawasa kana sagala perkara. Tuh ceuk Allah ge kudu paheula-heula urang nyieun kahadean. Da urang teh boga tujuan. Teh kawasna zaman ayeuna mah hese nu kitu teh. Lolobana mikiran dunia, lebar sieun beak harta, sieun teu cukup. Pang-pangna keur gaya hirup. Tibatan keur sedekah jeung nyieun kaalusan, lolobana barang beuli anu teu manfaat. Ngan saukur ria hayang kapuji ku batur. Tara pisan mikiran akhirat. Tah urang mah ulah kitu. Soalna pangbalikan anu sabenerna nyaeta akhirat, hirup panglawasna nyaeta akhirat. Pangbalikan terakhir ngan surga jeung neraka. Hirup di dunia mah ngan sementara. Nu matak hayu urang berlomba-lomba nyieun kaalusan. Berlomba-lomba ngumpulkeun amal anu loba keur engke bekal di akhirat. Lobakeun ibadah giat nyiar ridho Gusti. Teu sapati-pati Allah nyiptakeun jin jeung manusia iwati keur ibadah ka Allah. Matak hayu lobakeun ibadah, zikir jeung sajabana. Lain poya-poya menikmati dunia nepikeun ka poho akhirat. Ingat, umur mah eueuh nu apal, boa isuk pageto urang dicanak ku anu maha kawasa. Matak mumpung masih keneh dipasihan umur, tong diengke-engke dina ibadah. Ti ayeuna hayu lobakeun nyieun kaalusan, urang berlomba-lomba nyieun kaalusan. Mudah-mudahan urang sadaya dipasihan kakiatan sarta semangat dina ngalakonanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, moal seueur anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten disim kuring di alap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.